beres undang beurang sebarahan anjir jam 7 saya melakukan kan rariweuh ceuh bagian ngalakuit yang ngeribeas bisik aya osis danang heula sugan payu keneh malek di arah disalin heula bagian beberes ya bagian beberes. Maju KB. Enak apa jadi mana ya kan itu? Weh, iya kan emang telepon. Anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Sing rame poe ayeuna, ngarisan. Sing rame, sing loba nu maenan, sabeureum beas anu madang. Dengan jeung modal kawin, bayar hutang mah bae, isukan deuli lah. Ayeuna lagi kieu teh cakeum eta boga. Gawe lagi ukur ngalapan nu kieu, boga duit timbangan. Sakieu ge alhamdulillah bisa dahar bisa udud, nu penting mah dibere nyawa ku Gusti. Sakeuna dibere napas. Alhamdulillah kene. Geus anu baroga hutang mah bae lah. Tunggu tagi, orang lagi ayah kene itu kabur. Moga wae dibayar meureun teu boga wae mah ngape lunas. Direk asbab gitu. Mana? Sekante. Keyboard kun sekali waktu. Direk asbab. Mana? Cok mahal. Gawe sampo yuk mah keyboard teh bakal tau ya. Kalau saya untuk makaroni cilo bawa susah mahun berat angkot jurusan Ciamis Uruguay. Wah, baru kabeh ieu barang. Astagfirullahaladzim, naon ieu? Ieu tampak sagala. Nah, lumayan. Ini segala deh. Astagfirullahaladzim, naon wayu. Lumayan yang ngepit irung lah. Astagfirullahaladzim, ya naon ieu euy. Ya Allah, ngaji segala rupa. Aduh, rezeki anak soleh ya mah Gusti. Alhamdulillah. Penasaran, sugan aya TV naon. Bismillahirrahmanirrahim. Segera kacabak, segera kabuli. Beak. Ada yang kayak akhir biar gaji ajang naon atau aing tukang bangunan lain aing teh ya ku aing bener-bener gaji dimukir nu bagian mereka keajaiban siapa
gedung. Namun aing ieu ngapoe masihan kibo dengan nuki aing bisa muka toko alat bangunan dia mah ieu kumaha itu aing dijual wae atau dikiriditkan kita. Kok aing kasih RT bejo lah dijual. Kok aing kasih RT bejo. Jang modal parlay, jang masang nomor, jeung poker. Sok cik apa? Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe. Hah? Subscribe.